Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Setiap saat, setiap detik Allah maparina nikmat ke orang sadayana. Matakan kurang muji ka Allah kinan tiada batas. Sabab nikmat ti Gusti Allah teras-terasan ke orang sadayana. Aya hamdalah anu naon, anu jitu. Alhamdulillahilladzi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalawan muji anu ngabandingan kana nikmat. Nikmatna 1000 misalkeun, muji abdi kana 1000. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ku nikmat eta urang sadayana dina wengi ayeuna malam Jumat kaping 5 Ramadan biasa kempel ngaringu pulung dina raraga ngaderes kitab hadis arba'in. Mudah-mudahan urang sadayana dilungsuran rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam ya limparatun junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, turbi ka orang samudayana. Mudah-mudahan orang sadayana kain syafaat dimantuna jaga yaumil jajah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nural khalqi yang akan menyafaatkan umatnya. Ya syafi'al khalqi alaika salatu wassalam. Moga tetap rahmat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nurul khalqi, cahaya makhluk. Cahayana makhluk ieu sadaya makhluk tek bengek orang taga orang gugodongan
sadayana didamel tina nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ayat seperti jabatkan laulaka lamma khalaqtul ardh. Lamun teu aya anjeun Muhammad, wal aya ieu aplakan di alam dunia. Hadial anam anu nuduhkeun Kanjeng Nabi teh ka anam ka makhluk. Ye jalan ka surga ka dieu. Ye jalan ka neraka ka dieu. Mana pilih mereka mana? Hadial anam anu nuduhkeun ka makhluk. Nya sekali deui mudah-mudahan urang sadaya ing syafaat mantena jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wa ngadaras dawuh anjeunna anu katampi di ummil mukminin Ummi Abdillah buktosna saataya Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah nyarios ieu nyariosna teh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nya dawuh ieu man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Sajalma anu nganyar-nganyar itu si jalma fi amrina dina urusan kaula. Surga si Rasul fi dinina tegasna ma anyar-nganyar dina agama kaula. Wa syar'ina sareng syara urang sadayana. Hadaan ieu makana perkara laisa nu teu aya minhu tina itu amruna bahwa mangka itu amru etaradun ditolak. Dina hadis ieu anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim, sajalmi anu nganyar-nganyar dina urusan kaula anu ieu anu teu aya di kaulana eta teh ditolak. Lam yakun maujudan fi zamanin nabi anu teu aya dina zaman nabi buktosna nu sok disebat bid'ah eta teh ditolak bahwa raddun. Tapi dina masalah bid'ah ieu ulah sakabehna anu teu aya dina zaman Nabi disebut bid'ah. Si anu numpak mobil bid'ah euy, da baheula numpak naon onta. Da zamaneun bid'ah. Sagala diusapkeun bid'ah. Ibnu Abdissalam ngabagi al-hawadisu ilal ahkamil khamsati anu nganyar-nganyar teh nyan tadi disebut bid'ah teh ya, ngabagi kana 5 bagian, 5 hukum. Al bid'atu fi luma lam yahad fi isi Rasulullah SAW. Bid'ah teh nidamel perkara anu teu aya dina zaman Kanjeng Nabi. Hukuman kahiji aya wajibatun anu wajib. Bid'ah anu wajib aya. Saperti mana bid'ah anu wajib teh? Kata alumin nahwi sapertoskeun ngaji ilmu nahwu. Teu aya di zaman Kanjeng Nabi ngaji ilmu nahwu. Terang ilmu nahwu. Ilmu bahasa Arab ngatur baris tungtung kalimah bismi pamana dijiarkeun ku sabanaon tah. Aya diatur ilmu nahwu. Teu sagawa aya bisma teu bisa. Tapi bismi sagawa ba'rab jar. Setiap anu kalimah anu asupan warab jar kudu dijerkeun bismi.
Allahi kinan wajib dijeerkeun aya elmuna. Teu bismillahu teu bisa. Tapi bismillahi sabab Allahi jadi mudhof ilaih termasuk anu mahmudatil asma. Isim-isim nu diopadkeun mudhof ilaih wajib dijeerkeun. Ismi mudhof, Allahi mudhof ilaih. Tuh. Ar-Rahmani okenan dijeerkeun. Jadi sifat dinalapan Allahi dijeerkeun, Ar-Rahmani kena kudu dijeerkeun, Ar-Rahimi dijeerkeun. Jeung saterasna ayat-ayat Quran diatur nya ilmu nahwu teh nanyadakna tina Al-Qur'an hadis keneh ngan digali bisi teu apaleun badi anyar berarti itu wajib hukumanana eta ta'allumun nahwi sabab bisi ngaco lamun seuseuh ayeuna ngabahas Quran jeung hadis tanpa ilmu bisi ngaco maksudna. Faedahna ilmu nahwu teh palingan hiji al isti'anatu an fahmi ma'ani al-kitab wal sunnah, bisa nulungan karena maham Al-Qur'an jeung al-hadis. Al-ihtiraz anil khata'i fil lisan, supaya ngaraksa lisan tina salah maca. Ta'allumun syar'ah ta'allumun nahwi wa gharibil kitabi was sunnati, barisan kitab jeung sunnah palingan pokona mah mimma yatawaqqafu fahmu syar'iyyah dina perkara ilmu-ilmu anu ngadagu ku eta ilmu teh bisa maham ilmu-ilmu syara'. Ilmu ma'anina, ilmu balagona, ilmu bade jeung ilmu naon tah bayana itu bid'ah anu wajib. Aya deui bid'ah anu kadua muharramatun anu diharamkeun. Aya madhab Jabariyah, aya madhab Qadariyah nya. Ai Qadariyah mah manehanana rasa boga kakuatan sorangan. Teu ingat kana hakikatna ieu teh pada melan Allah. Eta Qadariyah boga kakawasaan sorangan. Ya. Henteu la haula wala quwata illa billah berarti nya. Eta Qadariyah. Ngan sorangan kayak gitu. Tanpa pertolongan Allah. Teu ingat kana pertolongan Allah teh. Nah itu Qadariyah. Aya Jabariyah. Jabariyah mah ieu teuing. Manteng teuing ka ditu. Nah, kumaha Allah we urang. Eta Jabariyah. Urang mah kudu pertengahan. Kasab syariat antara syariat sareng hakikat. Kudu babareng ngan dina diri urang. Berdoa sambil usaha dibarengi dengan doa. Usahana ami kumaha? Ami henteu ngahilangkeun kana pertolongan Allah. Ya. Henteu ngadoa, usaha we bisa-bisa Qadariyah. Syariat hakikat kudu aya dina diri urang. Madhab Qadariyah jeung Jabariyah eta bid'ah muharramah diharamkeun. Atawa Mujassimah, madhab Mujassimah Allah teh jirib ngajisim itu seperti urang itu Mujassimah bid'ah muharramah. Dua bid'ah nu katiluna bid'ah mandubah disunatkeun. Kaidah sirobati wal madarisi, ngalus kobong pamondokan kanggo anu ngaraji madrasah ditingkatkeun nya itu bid'ahna anu disunatkeun.
saban-saban kasayan anu teu aya dina zaman Kanjeng Nabi, aya rajaban, aya naon muludan, itu bid'ah mah ubah disunatkeun. Sabab dina eta eusina nya aya naon tah aya kasaean. Aya kasaean. Kecuali mun aya pamaksiatan dina eta acarana. Muharramah eta. Terasna deui nu kaopatna aya makruhatun, dimakruhkeun. Kajaropatil masajid, ngagindingan masjid, angge naon kaligrafi makruh. Wa mubatun nu katiluna nu kalimana aya bid'ah di meunangkeun. Nu dimeunangkeun mah sabatoskeun masofahah, kal musofahah sabatoskeun sasalaman akibat salati subuh sabada salat subuh, wal asri sabada salat asar yang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu rabbuna ala nurin mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sesalaman pada salat asar yang salat subuh eta teh mubahah, tidak ada dimenangkeun. Tu bid'ah. Jadi dina ieu hadis teh al hasu alal itba'i, ngagegere kudu turut kana laku lampah Kanjeng Nabi. Wa tahdiri sareng nyingsieunan minal ibtida'i tina ngalakonan bid'ah. Tuh, man amila amalan laisa alai amruna fawaradun, saja manu migawe kana pagawean anu teu aya ti Kanjeng Nabina, maka eta teh ditolak. Eta dina hadis nu ka-5. Lajangan hadis nu kagenep nyaeta kaya mah kata ti Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu.